Tuan gada awas kadang-kadang siaka bawa labuh kutarikna gada mui konsina kuda-kuda heula kudu page kuda-kuda ya langkah salapan pake berat ka dieu ngalangkah ka hareup seeutik contohna sok kuda-kuda pagehan ieu sing page sing mas ekor siap karena sana apa di pagehan mah hop wah sing man pagehan sing lain oge pagehan hop iupun halus potong seuri sia halus Woyo acan woyo woyo Tenyo lompatna musuh di mana? Di mana datang musuh teh? Siap. Woyo woyo. Ayo. Woyo. Halus. Halus. Hujan teuing baru bisa belegung. Da eta napasna ditahan. Aduh. Sok ayeuna tenyo aing. Sok teungel gada aing. Sok. Woi. Satakarna teh nya. Iya. Udah salira mah gede. Ulah nyeun alasan sia. Lain gede jeung leutik na teori mah beunang. Woi. 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 Lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi berikan gada contohna toh. Weh. Ulah. Artinya geus kakonsi iyo. Weh. Matak ulah digeum eta teh. Aduh. Kariwe kamu semua tarikan teh bawa teh bencar hulu. Tilu tahun tulu coplok. Borokan. Hehe. Goreng-goreng getaran. Wadio. Wadio. Cukup. Cukup. Alah. Lulus ujian teh dah. Ayeuna lompat. Lompat kumaha? Lompat. Tuturkeun lompat aing, kaudag lompat aing hartina geus saimbang jeung aing. Oh, salina mah lekahna Gede, pokona tuturkeun. Kan kudu nepi ka finish. Kuna gada. Soho. Aduh nyampeurkeun tadi salukan teh. Naon Kang? Ya, Cekap dia. kurang ditu. Asa katingali we Kang. Di dia. Eta Sia ngadeukeutan. Oh, ya. Siap. di dia setarna ya. Awas. Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana badana beureum anu dicecepkeun ku si Cepot. Nah, eta finishna. Oh, pada itu. Ya, Dia tetap finish. finish. Finish nu aya bandara. Apa sia finish? Ada nane.
manuk seperti burung walet. Kapinis sama tuh. Di palototan. Ai molotot teh paur ai dulu. Nah itu di lonjeng wae. Ngalonyeng sia. Tuh. Sidik tuh. Jempe atuh. Sidik tuh ngerangka menyaah. Siap. Apa? Siap. Di mana aing geus nyebutkeun 3. Terus barang ngalengka lubat tuturkeun aing. Siap. Ngaberecat. Hiji. Oke, turun. Ke hiji. Hiji. Awas. 2. Awas. Kan ada kayak pegang tilu. 3. Oh, sausalina. Kita geuleuheun saya. Itu antara syuri mana. Awas. Digoda kitu ge teh bau deh. Kejam aja nama. 3. Nama kan udah teret. Narika pondok nanti tinggalin. Lajeng Satyaki kagungan aji kidangkan sana bisa lompat ngaluwihan naon. Doh, iya ini. Dene raking kang ngawatek aji. Ngawatek aji kidangkan sana. Kidangkan sana. Malam tu meraping api saci domatu sakasap nyata Satyaki luar biasa lompat wah kayak gitu Satyaki tanya geleutik tinggali nepi ka wa anjir. Bulut dari itu. Buntet tuh itu. Hebatna Satyaki teh eta. Eta. Namun musuh berat-berat teh manehna mah mundur ke tuh. Kawas doma. Oh, tidinya. Saleh kamu. Duk. Eta. Ayo. Kidang kacana teh Kang. Bejana sireng tarik lompat. Bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan paparangan teh ngapoe. Eta dina Agustus kira-kira. Juara wae itu tadi. Menang wae gini-gini Agustus ai lari siling. Lari. Di RW genep teh menang wae gini. Ai siling kumaha teh menang lari teh. Udah kuring masak motong ai batur mah itu muih. Ai ngan atuh goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh, barang jeung juragan Bima tuh kana bandara Bureum. Naon? Blik lupa aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket ta. Pikeun. Mung tara di seuseuk. Ye, gawe wirang batu teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Pinjam injem sok dibere wae. Siap. Hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek geus nyebut 3, siap tuturkeun dewek. Sok. Sok kayaknya. Bejana juara RW teh nya. Kanu beureum mah kanu beureum ulah mana wae sia teh. Tuturkeun aing. Sia mah sok kitu. Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah kahiana teh hera. Sing serius. Kusang hitungna. Dek kusiling dek dewek didinya asa komano. Ya. Sok. Hiji. Wah, jengkat. Oke. 2. Geus ngajengkan gua. 3. Sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Lumuruhan moal aya bari nanya antep. Terus. Naon kan teh? Lamun deukeut di baedo gua aing. Ngangerakeun sia teh mah nya. Apa bodoh kan? Kami dah hana capek aing.
Itu keayaan anak. Oh, di pihak Kurawa nyaeta Buris Rawa anu nampi pancen jadi senopati alit-alit cicing tipalih kaler dina cacapit urangna dina gelar perang sinupi lawakan jangkung gede simar dada Iya iki. halu mampah Buris Rawa sajumlah wala debalat si kepedang tamsi dengan abadi terasa kalalimu Raka Prabu Suyudana tenang boy ya hancur pihak Pandawa Toh, Kalahkan urat nuntutan ketika terjadi mangsa kahayang kesatujuan sok nuntun Raja Wisuna mata bayungan nasangkan waka hujana kumaha tulunganana sangkan ulah kaedana lungkat linggih cerita lungap linggih semu era cerita semu era jika pungkur saja bela jika pungkur saja bela kemana mana oke abdi mah sejak ngirim sana cekak liang copet ngiring liang copet ngiring munesang raka munaparang ingkang raka ingkang raka kertungara iya Padi. bareng kutut utang rawai kantong apa
banyak ingkang ngalaga wontening tegak Kurusetra jadi senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang dina gelar perang sinupit kurang aya ti palih kaler ya kebeneran pisan ayeuna sifat menegara pilawanan aing Satyaki anu ngajejeri ka aing ti bageula loba ngaledek dina waktu aing katarik kataji ka pati-pati ku Subadra nu dikarepkeun si Arjuna paeh ku guruna aing bogarana Subadra geulis parantos papayun-payun antawis Pandawa sareng pasukan Kurawa oge kairing ulah dia bala tamtama Tuh, iya. Arjuna parantos ngabar panah atuh Rasidrona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sareng Arjuna Leres. parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun Tandara Bratayuda dinten ieu ngawitan deui. Iya. Panah Dorna sareng panah Arjuna di awang-awang nimulkeun sora. Nyaeta anu kasakseni ku wala dia bala tamtama ti dua belah pihakanana. Iya. Ku nimulkeun sora ieu Tandara pikeun saling serang. Ai, batur, iya. Maju. Ayo! Hancur siapa ieu Pandawa sombong sampean ayo sia silah panai woi ya woi ya
teh gitu ya Pak. nempok getih teh aing mah telu beraja. Naon teh telu beraja Kang? Jolrei hayang dahar. Ieu mah ti pihak mun geus teu aneh euy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitingna mah nepi ka utah aing masa mimiti berata yuda. Oh kitu Kang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing berebek. Akang Ayeuna kira. mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Moga-moga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong nagara barudak. Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. Bener. Di medan juang keur araranjeun keur kesejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyang karu. Usian kemerdekaan cinyang karuk dina kolbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu Kang. Sanajan pihak musuh da kugu oge da jelema sarua atuh geus paeh we euy. Sarua we Kang. Keun aya hatian ya, dikubur masal we di dinya lah. Ieu sayu. Lu kopral UNED. Nya. Ya, nu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Oh, Ieu mah ti pihak urang yo. di pihak urang. Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat munggu halo. Amin, amin. Anjeun mah aya guna beheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu. Lupa teh teuing kumaha. Dina puak paok atawa kumaha we. Beheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener Kang. Alah Haji Mustofa. Kopral Apo bro. Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah. Ya. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Adi. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Satiaki motong ngerusak kalau dia meletam sama aing jahat sobat sama orang patutunggalan jeung Boris Rama. Wah, musuh tiba heula ieu mah. Ya, waktu balitungan Satyaki. So, sakarepmu aku ladeni. Dipasakakan diksa kula beraja. Diksa orang yang pangucap. Sakula. Kula pawangan. Raja. Raja lalanap nompupuh tumpang sumantra hanira kurang pangaribawa. Orang dene mobrol katibaran pusakaku. Aja kaken bacot biadang surah merata jaya merata nyaka sabuk bilang tatu aduh telu ampar tiga majua. Kapakang temen dina menang. Pada katara
dina luhur kareta Duh, iya ge. anu teras-terasan saling serang sareng guru nyaeta Residrona. Sok Arjuna keluarkan ilmu pada jampe memakai. Keluarkeun wae. Pinas tiker sayang tumampara. Duh, iya ge. Ieu Prabu Batara Kresna barang ngareret kapalih kaler. Leres. Katingali Satyaki anu nuju di tinihan ku Burisrawa. Cilaka si Satyaki. Tos kaseret Gusti Batara. Jadi laulanun kula aseret urang ieu. Memang hebat Residorna. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tak Tapi teu kitu ya. tak moal ngumpulan mastaka ulana. Atuh kedah kumaha kieu we. Kinten-kintena Rai sangem nemak buuk akang. Duh, Ari maksud salirapan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu dere kudu nemak buuk. nanti aya tukang Maksudna kieu. nanti aya tukang cukur. Kieu. Upami ieu buuk pegat hartina keuna hartina urang sadaya teh bakal penak sareng kaunggulan. Laras bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ieu. Nya mangga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut sabuk akang. Mangga teh teuing. Lajeng berat Batara Kresna nyabut rambut. Mangga palih itu segede. Dah, cing. Ya buuk akang dipanteng. Laras. Upami keuna hartosna unggul urang sadaya. Oh, papi keresan. Hapunten atuh